Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo urang ngalajengkeun deui hancadresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab ka-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Maza ari naon yajibu eta wajib ieu maza alaika ka anjeun li walidaika kadua kolot anjeun. Ayyuhal waladul mahbubu hei budak anu dipika cinta. Laqad arafta nyata geus nyaho anjeun qadra mahabbati walidaika kana ukuran kacintaan dua kolot anjeun laka ka anjeun. Wa masareng kana perkara koma anu ngadegkeun ieu walidaik bihi kana emak fisabili tarbiyatika dina jalan ngadidik anjeun. Wajibu mangka wajib alaika ka anjeun naon antuko bilain ngabandingan anjeun hadal ihsana kana ieu kasayan bil ihsani ku kasayan. Wa antaku masareng ngadeg anjeun bikul lima kana sakabeh perkara tastati'u anu kawasa anjeun bibirrihima dina gawe bakti ka itu walidaik. Wa ma'zalika sareng sartana itu tastati'u tashhadu nyaksian anjeun al-fadla kana keunggulan wal minnata sareng kanugrahan lahuma pikeun itu walidain. Wa tataripu sareng ngaku anjeun annaka sayaktosna anjeun makumta eta moal bisa ngalaksanakeun anjeun tamaman kalawan sampurna bihukukihima kana pirang-pirang hakna itu walidain. Pa'ma mangka kudu migawe anjeun bihadihin nasoihi kana ieu pirang-pirang nasihat. Antuhibbahuma hijieun kudu mika cinta anjeun ka itu walidain min somimi qalbika tina lurusna hate anjeun. Wa tahtarimahuma sareng hormat anjeun ka itu walidaik goyatal ihtirami kalawan pangbeakan ngamulyakeun. Wa tu'amilahuma sareng bergaul anjeun ka itu walidaik bikulli syai'in ku tiap-tiap perkara yuparihu anu ngabungahkeun ieu syai' qulubahuma kana pirang-pirang hatena walidaik. Wa tahtariza sareng ngaraksa anjeun min ayyi syai'in tina naon wae perkara yukadiru anu ngotoran ieu syai' huma ka itu walidaik. Wa tusgiya sareng ngaregepkeun anjeun ila nasoihima kana pirang-pirang nasihatna walidaik. Wa tubadiro sareng gagancangan anjeun ila imtisali awamirihima kana turut kana pirang-pirang parentahna walidaik. Wa qudai hawaijiha sareng hawaijihima sareng nyumponan kana pirang-pirang pangabutuhna itu walidaik. Wa tusofihahuma sareng sasalaman anjeun ka itu walidaik kula sobahin dina tiap-tiap isuk-isuk wa masain sareng sore-sore. Wa tuqabilahuma sareng madep anjeun ka itu walidaik biwajhin bassamin ku wajah anu mesem. Wa tad'u sareng ngadoakeun anjeun lahuma pikeun itu walidaik bitulil umri ku panjang umur bi khairin dina kaasayan wa afiatin sareng ka pangraksa. Wa bihusuli maqasidihima sareng kana hasilna pirang-pirang pamaksudan itu walidaik. Wa bi ayyajziyahuma sareng muga ngabales ka itu walidain saha Allahu Gusti Allah khairal jazai kalawan ngabales palawan sayana pangbales ala husni tarbiyatihima kana sae ngadidikna itu walidaik. Wa ta'lama sareng nyaho anjeun annabaqo awalidaika kana sayaktosna tetepna itu walidaik teh nikmatun eta nikmat laka pikeun anjeun minallahi ti Gusti Allah azimatun anu gede. Wa barokatun sareng kaberkahan alaika ka anjeun. Wa rahmatun sareng kanyaah tatamatu anu ninikmatan anjeun binadri kuningali ilaihima ka itu walidaik. Wa bidzalika sareng eta tetep dina itu nadru sawabun azimun ari ganjaran anu gede. Kama saperti perkara fil hadisi nu aya eta dina hadis. Ma min rajulin teu pati-pati aya hiji lalaki yang zuru ningali itu rajul ila wajhi walidayhi kana wajah dua kolotna rajul nadro rahmatin kalawan ningali kanyaah
illa kataba kecuali nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun itu rajul bihaku itu nadro rahmatin hajatan makbulatan kana ganjaran haji anu ditarima mabruratan anu mabrur wa tusofihahuma sareng sasalaman anjeun ka itu walidain kula yaumin dina tiap-tiap poe wa tusyawirahuma sareng musyawarah anjeun ka itu walidain pi umuri ka dina pirang-pirang urusan anjeun wa tudkhila sareng ngasupkeun anjeun asyurura kana kabungahan alaihi maka itu walidain wa taqdi sareng nyumponan anjeun hawaijahuma kana pirang-pirang pangabutuhna itu walidaik wa yad'uani sareng ngadoakeun itu walidaik laka ka anjeun bikuli khairin kana tiap-tiap anu alus pamamangka ari naon a'dhama eta anu leuwih gede ieu mah hadihi ni'ama kana ieu nikmat wa ma sareng ari naon ajzala anu ngalobakeun ieu mah hada sawaba kana ieu ganjaran pahakon maka dina kanyataanna la ya'rifu henteu nyaho saha alwaladu budak lalaki mabalagon nikmati kana tempat nepi na nikmat biwujudi walidayhi ku ayana dua kolot itu rojul atau walad illa idza faqadahuma kecuali di mana-mana kalenggitan ieu walad ka itu walidaik pahunaka mangka di itu tempat yuhisu ngarasa itu walad teh bil khosarati ku kana langsaan alazimati anu gede wal huzni syadidi sareng sedih anu banget ala firaqihima kana pisahna itu walidaik wa antas tamila sareng yen make anjeun al adaba kana adab mahuma sarta itu walidaik fi kulli waqtin dina tiap-tiap waktu pala tastabdirohuma ulah nukangan anjeun ka itu walidaik wala tad'uhuma sareng ulah ngagero anjeun ka itu walidaik bismihima ku namana itu walidaik wala tadhaka sareng ulah seuri anjeun bin hadrotihima dipayeuneun itu walidaik bi ghairi maudu'in dohki dina lian tempat seuri au bisautin syadidin atawa ku suara anu tarik ku suara anu banget wala tangzura sareng ulah ningali anjeun ilaihi maka itu walidaik bi ainin haddatin ku panon anu molotot wala takdiba sareng ulah bohong anjeun alaihi maka itu walidaik aw tashtimahuma atawa nyarekan anjeun ka itu walidaik aw tatakallama atawa nyarios anjeun ma'ahuma sarta itu walidaik bikalamin qabihin ku cariosan anu goreng aw tarfa'a atawa narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun pauko sautihima di luhureun suara na walidaik Qala ngadawuh sa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa qadu masti sareng geus masti sarobuka pangeran anjeun Allah ta'budu ulah ibadah anjeun kabeh illa iyyahu kecuali ka Rob wabil walidaini sareng kadua kolot anjeun wabil walidaini sareng kadua kolot ihsana wabil walidaini sareng kudu gawe alus anjeun kadua kolot ihsanan kalawan anu sae imaya bulugona boh nepi nyaan indaka di dekeun anjeun alik kibaro kana kolot saha ahadu masalah sahijina walidain au kilahuma atawa dua nana itu walidain falatakul maka ulah ngucap anjeun lahu maka itu walidain kana lapad walatan har huma sareng ulah nyentak anjeun ka itu walidain wakul sareng kudu ngucapkeun anjeun lahu maka itu walidain kaulang karima kana cariosan anu mulya wahfid sareng kudu ngahandapkeun anjeun lahu maka pikeun itu walidain janaha dzulli kana jangjang kahinaan minar rahmati tina kanyaah waqul sareng kudu ngucapkeun anjeun Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira kana lapad Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi pangeran abdi irhamhuma kudu mikanyaah anjeun ka itu walidain kama saperti perkara rabbayani geus ngadidik itu walidain kakurin sogiron dina waktu letik ihris kudu kadada mas anjeun da iman salawasna ala ridho walidaika kana ridho dua kolot anjeun pi anta jutahidaku yang sungguh-sungguh anjeun pi mutolaati durusika dina ningalian pirang-pirang pelajaran anten dina pirang-pirang pelajaran anjeun wa tadhaba sareng indit anjeun kula yaumin dina tiap-tiap
dina tiap-tiap poe ilal madrasati ka sakola wa tuhafizha sareng ngaraksa anjeun ala kutubika kana pirang-pirang kitab anjeun wa malabisika sareng pirang-pirang pakaian anjeun wa jami' adawatika sareng sakabe pirang-pirang parabot anjeun wa turatibaha sareng mereskeun anjeun kana itu jami'i adawat fi mawadhi'iha dina pirang-pirang tempatna itu adawat wala tughayyira sareng ulah ngarobahkeun anjeun au tudayya atawa noler-noler anjeun syai'an kana hiji perkara min hatina itu adawat wa ta'mala sareng migawe anjeun fil mangzili di ima wa kharijihi sareng di luar mangzil kulla syai'in kana tiap-tiap perkara yuparihuhuma anu ngabungahkeun syai' ka itu walidain wala tu'dziya sareng ulah nganyeri anjeun ahadan ka salah saurang min ikhwatika ti pirang-pirang dulur lalaki anjeun wa akhwatika sareng dulur pirang-pirang dulur awewe anjeun awil akhdami atawa ka pirang-pirang pembantu wala tatakhosoma sareng ulah memusuhan anjeun abna ijironika sarta pirang-pirang budak tatangga anjeun au zulama ika atawa pirang-pirang babaturan anjeun fil madrasati di sakola wa sakitu heula wallahu a'lam bishawab.